para dewata para jiwa sang robaya manten robaya sakabeh anu 4.444 wayahna ulah aya anu dek campur tangan ieu mangsa poe ka-11 waktu anu ditunggu-tunggu ku urang salarea ngagelarna perang Bratayuda perang Jayawinangun karena tandingan dua kasatria anu lahir tina sakandungan lahir rahim indung sakandungan antara Karna jeung Arjuna nantukeun nasib anu sarupa sarimah Kaula Padma negara nu bakal ngababat tentara oge kesatria di pihak Astina. Jagat wayang-wayangan nurat jagat Panbudijo gerak kepung kaula ti luhur sarebu ti hanap salaksa tinggi saketi akhorat datia munggelin hei urang-urang Astina majua sakabeh hidup Padma negara batur Padma negara iya ulah kaget bahwa ayah kewalan anjeun lintang pula modal tidak waktu ayah nasi Punah sigana kacecep kaula ka anjeun Padma negara dina waktu ayeuna. Bersamat inununganung Bapak Dewega. Menit ieu, jam ieu anjeun bakal bobor ka rahayu kaula. Taro tidak hayang nyaho coba-coba. Tega lara awak anjeun. Tega aing. Tega pati awak anjeun. Tega aing. Tangtukeun nasib hayang nyaho. Coba-coba sih. Pak. Nangis salah di
langkah daginge wong ditu langkah elinge dilali-lali ora bisa lali dilipu-lipu ora kelipu ora Bapak Ahmad Najib Kodratullah anggota DPR RI dilali-lali ora lari lipu ora kelipu kembang wiru kembang widoro kula melu bagian sungsara Dudulele sumilang pati lek telu bae mati itu wong kene kita mau arep pilu geranyak bapak itu Hasan sampun prapta iya terang udah teringat tersuang di medan coba-coba sencaki kunapa kurang perang kiri ke mana tuh ya ke mana kiri ke mana
Giri gamana perang sadasari gudu. Oh iya kemana? Toya gamana perang sadasari segera nempada jiwa ka pramana aji murad di Tegal Karijaya. Maju si Zaki. Pam. Dibasakakeun dik Sakura Braja, dik pangucap, Sakura Bawan. Braja lanap anong tranila kurang pangadibamu aji mulati kang teganira kanca tandingan kanca. Lepat tegang Guru Sitra Keramajahna Lira gunung Bandara Sandunya Punya Silih sehat Silih pasti Silih sabar Silih ngayona Usul-usulan Serigrang Pandawa
disebut luhur di piangku luhur eta disebut luhur di piangku luhur nu perang susah dasar ahli hidup Arjuna silih hujanan senjata sareng Raden Dipatikarna. Oh, tinggi. Di palih wetan sareng di palih kulon. Sadayana teu aya anu cicing, sadayana cepeng damel sewang-sewangan. Dua kesatria wedalan pasantren anu parantos tim pinuh ku ilmu. Jemar panalar sugih ku pangarti tohaga ku pangabisa atau bejana kulit. Janaka, janaka. Coba-coba kedalakeun senjata angkehan oge anlan awak maneh. Kaulah moal mundur ku sasiku moal ngejat ku satu yang beas. Raka Batara Yai Brata Yai kantenan Kakang Karna teh geuning dulur sakandungan sareng kaula. Ari kitu kumaha rai? Asa piraku kaula kenah perang sareng Baraya. Silih cabut umur sareng dulur, silih alapati sareng pamili. Wengi tadi akang parantos nyarita pisahkeun antawis pribadi sareng hukum. Margi hukum sanes pribadi, pribadi sanes hukum. Pisahkeun ieu demi keadilan, demi kemerdekaan bangsa, demi kemakmuran rakyat. Topati jiwa raga nyawa kadiekeun kemerdekaan bangsa negara. Emutrai urang sadaya dilahirkeun ku rakyat, asa ti rakyat ke rakyat bakal balik deui ka rakyat. Jadi indung kandung para pejabat urang sadaya teh estuning rakyat anu payus dipunjung di dama-dama. Leres pangandika. Sorak kenapa tur?
Kalakah ngobrol itu kumaha teh? Woi. Sok-sok kanyaujanan ku senjata betul. Mangga aja sanak penewal lan panah. Ayo Kang Arya. Arjuna tempok geras samat inununganung bapak nu ngayuga inget-inget jampe paeh bu ibu hapunten putra panjenengan bu sanes putra baha kasalira sanes kaula teu nurut ka Kangjeng ibu sakumaha pamulut Kangjeng ibu supados kaula ngabolaikeun ieu peperangan antawis Karna jeung Arjuna anu neme kabuka dina sejarah yen Karna teh lanceuk Arjuna yen Arjuna teh adi kaula sakandungan tapi benten anu ngayugakeunana tapi mungguh kaputusan anu kagungan didasarkeun sababiah anu tangtu kaula gede rumasaku urang-urang Astina kaula rumasa dahar seubeuh ladang ti Astina boga pakaian teh ladang ti Astina boga imah pageuh ladang ti Astina heureuh seubeuh ku kasenangan kaula rumasa cicing digenahkeun disenangkeun ku urang-urang Astina dipupujuhkeun ku urang-urang Astina tangtukeun nasib Arjuna lunturkeun dulur pegatkeun baraya temongkeun musuh satur kabuyutan Kangjeng Rama wulan hapunten sakali sanes kaula munghak camplak kasalira namun dumasar kana hasil musyawarah mupakat yen salira dikeresakeun janten kusireh kaula terjadi masalah kaula geus iklar kaula geus negrakeun katega bujeng hinga tanaga pikiran sanaos dugi kalarapati teu aya wagelan demi ngabela Astina ayeuna hidup salaku minantu kaula ridho ngusiran anjeun tapi cing inget kade pepeujuh ti kaula ulah deuk gugur samemeh tempur ulah deuk perlaya samemeh perang ulah deuk mati samemeh jurit dupi maksud kumaha ari katangtuan maksudna ulah deuk kumalungkung gede hulu ulah sombong ulah ujub ria jeung takabur punten Kangjeng Rama tadi kaula susumar lain dumasar karena patekadan somong ini tina durukan tapi ya mah etang-etang ngagosi Janaka ngagosi Arjuna pikeun ngaragrageun mental si Arjuna Janaka tada senjata kaula tutungkusan nomor 3 nyatana senjata Wijaya Capa waduh senjata naon Wijaya Capa waduh Prabu Salya ngahulang ngaraga meneng margi parantos uninga kana kasakten ieu senjata Wijaya Capa upami diabar dipentangkeun kana gunung tiasa rugrug
dipentangkeun kana sagara tiasa saat atanapi ngagolak jurig pating jererit setan pating karoceak gondorwo pating calorowo henteu-henteu oge Prabu Salya tetep renggenek masih kene berat ka panawa ka nyaah ka asih sareng ka cintana masih kene condong ka Raden Dipati Arjuna berai dina emutanana ngan sakolebat netra bade ngayakeun ngawujudkeun reka perdaya tipu muslihat anu dipamrisangkan Raden Arjuna salamet tina ancaman senjata Wijaya Capa anu luar biasa kaahenganana maksudna sateu acan mentangkeun senjata karena supados ngetang ti hiji dugi katilu maksudna dina etangan katilu les kuda anu dicepeng kedua panangan kiwa sareng tengen Prabu Salya maksudna bade dicentok sangkan kudana ngajerete sangkan teu keuna jauh kana sasaran senjata karena ka Arjuna dangu-dangungan dika karena punapa Kangjeng Rama wayahna da sidi kaula teh geus kolot bageul ari kitu kumaha dina mangsana mentangkeun senjata naon tadi teh Wijaya Capa panon geus ruam tanaga geus kurang ramo geus loba ngeleper sing sireumeun dina deuk nemakeun mentangkeun senjata wayahna etang ti hiji dugi ka katilu sangkan ama bisa konsentrasi nyepeng les kuda jeung masang kuda-kuda suku teu kapino damel mangga Kangjeng Rama sok samemes dipentangkeun etang heula ti hiji dugi ka katilu mangga hiji dua tilu waduh nah ieu teh kuda teh beger atawa can nyatu gitu weh boa can diparaban ieu kuda teh hampura Raden aduh Kangjeng Rama senjata melesat kawang awahang Kangjeng Rama gagal lamun kieu carana pinasti kersayang tuman para ieu senjata Wijaya Capa anu dipentangkeun ku Raden Karna ngabelesat ka awang-awang tembus dateng norobos atmosfer di awang-awang di kahyangan para dewata juasa ngarobaya manten robaya nuju nyakseni lumangsungna ieu peperangan antawis Karna sareng Arjuna salah sawios dewa aya nu katiir bitisna atuh ngajengkang sapisan toba aduh kunaon si Karna aduh kalakah mamawa kanu ti isti puguh-puguh bitis bieu cikeme waduh sarua we jeung camplah ka dewa atuh hanjakal Karna boro maboro awak anjeun teh diunggulkeun hampir ku 60% dewa tapi nyameureun kudu kieu carana anjeun labuh kula kulun tagu akhlak cilakana manusia gumantung kana 4 perkara hiji bodoh
2 pohok 3 salah kaopatna balangah karena wayahna pikeun itung-itung nebus ka nyeri kaula pikeun nebus dosa anjeun karena nu tadina unggul anjeun anu tadina diunggulkeun wayahna ti mimiti poe ieu detik ieu jam ieu menit ieu apes awak maneh apes batur karena apes batur apes. Aduh, gagal, gede milik si Arjuna. Dasar can waktu napaeh awak anjeun cenaka. Tapi ulah alit manah Kangjeng Rama kaula gaduh cadangan anu kadua. Anu langkung gagah langkung luar biasa ti senjata Wijaya Capa. Senjata naon? Senjata Wijaya Sakti. Waduh. Rupina langkung aheng bager. Langkung aheng tinu tadi. Wijaya Sakti. Raden. Kade lali kade. Dina satu acana mentangkeun etang ti hiji dugi ka katilu. Mangga. Tatan Kangjeng Rama. Sok. Hiji. 2 Alah. Kurang ajar ieu kuda. Aduh, nah kumaha ieu teh? Teu bisa dianelkeun buat can nyatu ieu kuda teh bager. Naha tiasa kitu. Duka tuh. Raden Dipati karena ngawitan curiga anu saanggana saacana senjata nu katukang-tukang teu dietangan tapi dina pelebas senjata anu ampuh dietang kalayan merenah dina etangan katilu ieu kuda ngajerehem kalayan ngajerete jika aya hal-hal anu dihaja karena ngagerentes dina mana boa bisa-bisa mitoha kaula beungeut ngareup ati mungkir lamun kieu cara tadi mah mimiti prung perang teu dihitungan tapi naha pas kaula ngedalakeun senjata anu kacida ampuhna bet aya hitungan jeung deui surigana tina hitungan katilu ieu kuda dadak sakala ngajerehem jiga anu ngadat kareta ngajengkang ka tukang hayang nyaho siapa pinter-pinter jeung aing sia saya hayang nyaho geus curiga ieu mitoha teh goblok jieuna ieu palang siang biluk ka musuh ieu awas ya lamun bener jahil ka kaula diserahkeun si anak maneh wae ditunggarakeun dijadikeun rana sia Dipati karena ngetang ti hiji dugi ka katilu namung bari nyidikeun panangan salya anu nuju nyepeng les hiji rada tarikan atuh kumaha rada tarikan ngetangna geus budeg golot mah oh kitu hiji awas mah 2 awas mah awas 3
Panjar telelo mawar bayi tesangka serbuk Semarang nyamuk salia nah ieu teh kumaha teh kumaha ieu teh karena nafsuna kagio nafsuna kagi-lagi nafsuna kikis basa kena dah dasar aki-aki sulit ati bulan bayah marukana moal katohian meureun naon bager naon maka jeung naon jeung harap ka dieu dasar aki-aki 7 mulut bangkar warah nempok kena beungeut kaulah nyaho wah kapanggih dulu kumaha kasep ngangap mata peda ka kaula ke eta curug ulah bisi doraka bager mitoha kieu oge goreng-goreng oge mitoha anu kumaha anu kudu diajen ku kaula mitoha anu model kumaha anu kudu dipunjung di nama-nama dihormat ku kaula pikeun karna keheulaanan kudu serah bongkokan hormat tilawat ka mitoha anu sulit ati belang bayah model anjeun saya naon sia teh make nyebut ngaran kaula segala lupa nyebut saya ka aing sia teh campelak sia dengi ku anjeun karna doraka ti mitoha darajatna leuwih gede dosa ti indung jeung ti bapa sabab mitoha anu geus mere kanikmatan ka awak anjeun ayeuna sia doraka ti aing leuwih doraka tibatan ti indung jeung ti bapa sabab mitoha anu mere kanikmatan ka awak anjeun mitoha anu kumaha anu kudu dihormat ku kaula anjeun ulah dek manang ka kaula ku sabelah mata nganggap mata peda ka kaula paingan tadi senjata anu 3 men tadi hitung ti hiji nepi ka 3 nyata we meureun lesna dek dicentok ku awak anjeun duh kitu mitoha anu kudu dihormat ku kaula teh lain kadua ngadukung kanu jadi anak kanu jadi minantu sakira-kira teu sanggup sakira-kira teu ridho ngusiran kaula turun dina waktu ayeuna pikeun karna moal deuk ngengken perang tanpa kusir nyanggarepan si Janaka ulah sok fitnah kitu bager tadi pangna kaula nitah dihitungan teh kaula teh geus kolot panon geus bureng leungeun geus kala lomper eta mangan saukur alasan teu sudi abrik-abrikan teu suka aprak-aprakan mumul abul-abulkan kaula kudu diusiran ku jelema sulit ati belang bayah deuk turun moal cek aing turun ana soma sia Prabu Salya reuy geuneuk rai pias
laraina ngemang wera disebat jenengan nuju nonoman keur entragan sajajaranna teu aya nu kumawantun nyebat jenengan nuju nonoman nah ari kuminantu sasatna ku karna pribadi disebat arasom duholim anjeun karna kadoliman anjeun geus leuwih ti mistik anu satadina kaula dek bebela kanu jadi anak minantu pikeun salia diungha ku budak satepak model sia bari jeung pangkat minantu lamun terasnya anak aing ka si Dewi Surtikanti aing teh sodi abrig-abrigan teu suka aprak-aprakan ngahinakeun diri ngarendahkeun diri usiran sia karena turun ana sama eudeuh goblok sia wayahna sia aing nyeri hate ku sia disapa ku aing karena apa sia karena modar sabedeung karena jor weh mitoha goblok sia Raden Dipati Arjuna gogodeg ningali paripolah nu janten nerakana nyatana Raden Dipati karna anu parantos ngunghak samplak kanu janten sepuh kila-kila malah maner kaluar kecap supata kaapesan bari jeung nancepkeun bandera perang dina mangsana pasea sareng mertua Yai panengah Yai waulanun kula Raka Batara mangga Rai teraskeun peperangan itu karena parantos nyabut bandera Monas malah manar ditinggalkeun ku mertuana teu nganggo kursi kaula persanten kana ka binengkasan Kakang Karna mangga Rai urang pada neraskeun peperangan dina mangsana si Kapinondama Raka Batara masih tiki panata pilari di dopan sangkan pinangi kapaca kamu
nyai ridho pangeran sang kapina ih kabaca kamu yang ada eta kamu yang kawayan sangkan pinanggi kapacan kamu yang mengkawayan Batur urang kahasidu milari kairu heran Yo batur urang bahasaku kawanguna turun sarirungan katiga gendani mangsa Rabukukung sakuyunan metakna budaya Sunda dikukur ibarat kagungan semua anu layan bisa saya akur jeung sasama sing layan jeung sakuyunan kurang teh salaku warga salawasna jing sayoga ngarojong program agama panyilang lara tunggara dipahing pahiri amalkan aturan negeri ulah waka sukaseri muncan panggi jati diri ulah waka sukaseri muncan panggi jati diri sing inget dia kira pari urang teh baris diri ditalek guru jeung kuring moal bisa silih tuding ditarik kuring jeung kurung moal bisa silih tuding moal bisa silih tuding sakedapan etang-etang resna kidalang sana waktu samporet nanging nu dipalar parduka sambut sunat ngalampah carios tiasa tuntas oge lalaguan tiasa kahaturkeun aya kagegelan pamunuti pangarsana Bapak Arif bos Adi Ucan Acet oge uwa aksesoris Kang Enda Arya Cakra dupi lagu nu dipunut daya kajabi wangsit Siliwangi wilujeng ngadangukeun nyangakeun Jangan kang kabos Adi Ucan Acet sor kapayu
Bos Adi ucapan sor kapayun. Kejepangan zaman ngadeg galungkuan nu kamasur pajajaran paarit tempat payung keadilan ayang dikondangan mupus ti asma warisan nyuktru galura cacandran pos adi anu bakeun siliwangi keur juru prajuang lambang kejayaan pangrasa Bapak Ahmad Najib Siliwangi keur pananggalan kiwari geus kumaha putra pajajaran wawanginan tambah bencan nengasantinan sajagat raya sumember ampun turasapan tindak tandukna teingkat silih wangi kinanjang
lan partasuan Danawa Windo Aji Kusuma lan partasuan Danawa Windo Aji Kusuma ingkang samiya ngayuda mempran dina mangsana tengah dinten ereng-erengan Raden Dipati Arjuna anu dikusiran kusang Nalendra Betara Kresna adu hareupan sareng Dipati Karna duanana pada ngagunakeun senjata anlan masing-masing ngandika Rai panengah yai waulanun kula tetep renggenek kalayan cing panceg ulah umutku kalinuan ulah gedagku kaanginan temongkeun jiwa kesatria memang numutkeun pribadi karena teh lanceuk salira ardina karena tapi numutkeun hukum pribadi sanes hukum sanes pribadi teu cuet kanu hideung teu ponteng kanu koneng teu nini teu aki teu inung teu bapa teu kadang teu sanak teu sobat-sobat acan di mana salah wajib ditangtungkeun aturan atanapi hukum barang nuju ibaling wacana saprakane pun aya anu nilik ti katebihan nyawang ti kaangangan hiji makhluk jang-jangan tapi bentukna